Dak, gua harus gawe nang loba ieu soalnya janji jeung si Fikri. Ih, si Fikri, kok tak teh tanya mau ember. Sugan bae si Reja menang loba ieu. Mau ember gede ieu. Orang mancingnya di mana? Biasa tempat bendungan bude. Emang lauknya yang kere? Dobo. Pati aja eta mah jalan awi aing. Kan aing cuma nanya doang, si we dia boga. Budak cing, orang samperkeun yuk. Ayo. Dari ya diukna di tangka-tangka we nya. Aing mah aya genep nasi. Sok seradia mah. Kak, sukan we dia menang ngokos ya. Semangat, 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 semangat. Yang aya beijing di depos aya galak bontot. Dak, orang kemana ya? Di Maawul sawah-awah. Ay, kabelet. Aduh, di mana ini jadi lebar. Nah, kita pacang jadi. Ini kabar berapa? Ija, dia menang loban teu. Sekarang ke yang mancing. Iya, kadi sagala. Widak nanya doang ge. Pembenjing ilu mancing barudak. Bosan aing gimana? Mangkana aing ilu mancing barudak. Oh. Coba dak aing ngedeuleu laukna. Mana jeung laukna? Lupan. Ya, menang. Ya masal tarik bege, pujing nyanggol, ditarik deh. Muntah nanya, bujingan mah kabetot. Hakkan. Balabar kami nungguan
Ina geng karsa. Kieu baturan teu menang lauk mah. Kubek kieu.